Oh, nu mana we lah. Oh, bener. Hade. Oh. Isuk-isuk angkat ke situ, bawa kail jung sangu, hawa tiis, angin semilir ngabuburit parimiki. Mancing, mancing di situ, temenang lok merpecitu, cicing di dua, waktu ngalir laju mancing tapi teambu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sahabat kawan ulin dimanapun kalian berada ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Oke, sekarang tanggal 1 Februari ya, hari Minggu saya akan mancing lagi nih. Sekarang mancing ke lapaknya Pak Opik Cibogo. Nah, mudah-mudahan ada rezeki nanya. Mudah-mudahan ayah cintana oke kawan gaskeun kawan ngararuseup museup. Oh tinggal di pemancing mah sudah penuh kawan. Ya teh spot favorit ya teh ya tahun kamari mah. Duh mudah-mudahan we ayah cintananya aya laukna. Amin Allah ya rabbal alamin. Gaskeun tuh nunggu useup geus penuh kawan. Ieu pik nu ieu. Oh nu mana we lah. Oh. Oh benar. Hade. Oh, tuh. Coba cil teh. Kerja cil. Hah? Mawa. Iya tinggal lihat tuh. Si bocil, si jagoan neon. Pemancing mah geus pinuh euy. Sarasil, Pak. Wih, bener tuh batur geus sarasil euy, uing karek datang. Duh, mantap euy. Saya si bapak orang Jarauh ya jeung nanti nya. Wih. Ya atuh. Eueuh ka mana? Hareup ka belah mana emang jauh ngalungna pik? Mas mana? Si Mas ieu nu sisi. Nu tengah. Mas bejaan Mas. Bejaan laukna maksud teh. Aduh. Kecil. Alhamdulillah kawan, si kawan ulin teh ya menang di dulur tah di Cibugel. Ieu mah ti mana limbangannya nya. Oh. Wih. Pokoknya mah tukang useup mah moal kurang baraya kawan Biasanya nu kurang nama lauk tukang useup mah. Ayo gaskeun. Amunisi biasa produk original Bagong Cai. Bandul nama si Jumantara kemasan baru ya nu oren. Mah biasa we si Bagong Cai gandring kawan gaskeun ya di Cibogo ya lapak Opik. Kana menir mah 3 tetes lah. Ieu kang ngelukut pasian 7 we heula. Ayo gaskeun kawan tah mudah-mudahan aya cintana aya rezekina kawan. Gaskeun. Siap ya lauk cerik kumaha namanya. Pesek, aduh. Tungan gedena.
Kalau ge layak goreng ya euy. Goreng kain. Oke, goreng kain. Kalau iya atuh tuh tinggal di Watanagaan jangan eta tadi. Hai, jadi ya ada SNI heuh. Kayak mama manu. Flash-shot tuh. Hah? Flash-shot. Kalau putih mah tidak. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video-video selanjutnya.